Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring dina materi pangajaran basa Sunda. Kasanna dinten ieu simkuring baris medar ngeunaan wawancara. Materi wawancara teh patali pisan sareng materi warta. Ku kituna saderek anu teu acan nongton materi warta, mangga disarankeun heula kanggo nongton. Mangga ditonton heula. Nembe ditonton ka materi wawancara atanapi wawancara heula terus ditonton ka warta oge mangga teu sawios. Nanging dua-duana kada ditonton supados katingali benang merahna. Teu hilap oge simkuring ngawartosan atanapi ngemutan ka saderek anu teu acan subscribe mangga di-subscribe heula. Subscribe teh mangrupi salah sahiji rojongan kangge simkuring dina ngadamelan materi-materi basa Sunda. Pamugi bae tiasa manfaat kanggo balarea sasieun sabeunyeun. Hatur nuhun oge anu parantos ngabagikeun linkna karerencangan sareng anu parantos nga-like. Mugi we eta janten motivasi kanggo simkuring. Hatur nuhun anu parantos ngarojong, anu teu acan ngarojong mangga diantos pisan. Supados teu nyangkong tingkana waktu, hayu urang dikawitan bae materi dinten ieu nyaeta ngeunaan wawancara. Nah, saderek, naon ari wawancara teh? Hayu urang pikawuruh heula perkara wawancarana ya. Mikawuruh perkara wawancara. Naon ari wawancara? Wawancara asal kecapna teh nyaeta tina bahasa Inggris. Nah, tina bahasa Inggris naon wae nyaeta anu kahiji aya inter anu hartina lolongkrang, anu kadua aya view anu hartina paniten atawa panempo. Jadi wawancara teh nyaeta kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua urang atawa leuwih sacara langsung antara nu ngawawancara disebut oge interviewer jeung nu diwawancara disebut oge narasumber atawa responden. Tah saderek, jadi wawancara teh nyaeta kagiatan guneman ya. Guneman teh naon? Guneman teh nyaeta percakapan upami dina basa Indonesia mah atanapi obrolan nya tanya jawab antara saha anu ngawawancara jeung nu diwawancara. Tah anu nanya disebutna nu ngawawancara atau interviewer. Anu ngajawab disebutna narasumber atau responden. Siga gitu ya. Nah, saterasna saatos mikawuruh perkara wawancara urang langsung kana tujuan wawancara. Tangtos urang ngalakukeun rupa-rupa kegiatan teh atau hiji hal teh tangtos bakal aya tujuanna ya. Aya anu hoyong dihanteu ku urang. Nah, naon tujuan wawancara di dieu? Anu kahiji nyaeta pikeun mastikeun bener henteuna kajadian atawa aktualitas fakta. Tah saderek lamun hoyong mastikeun bener henteuna hiji kajadian atawa hiji perkara, urang tiasa ngabuktikeunna ku cara wawancara. Jadi salah sahiji tujuan wawancara teh nyaeta pikeun mastikeun bener henteuna hiji kajadian gitu. Jadi saupamana aya informasi anu henteu dumasar kana hasil wawancara, berarti eta informasi teh masih keneh ragu-ragu pikeun bener henteuna nya. Anu kadua, nyangking pamadegan resmi ti narasumber. Nah, naon nu dimaksud nyangking pamadegan resmi ti narasumber teh nyaeta pikeun meunangkeun pendapat-pendapat ti narasumber anu resmi gitu nya. Pendapat atau pamadegan atau kamandangna anu resmi langsung ti narasumber. Jadi salah sahiji tujuan wawancara nyaeta pikeun nyangking pamadegan anu resmi ti narasumber. Anu kadua, ngaguar pamanggih ahli. Nah, jadi ngaguar pamanggih ahli di dieu teh hartosna lamun urang hayang nganyahokeun hiji hal atau hiji perkara sacara leuwih jero deui, nya urang kudu diayakeun wawancara. Nyaeta tujuanna pikeun ngaguar pamanggih ahli. Upamana urang hayang nyaho perkara virus corona. Tah urang kudu ngaguar pamanggih ahlina, ulah nepikeun ka ngawawancara tetapi lain ka ahlina. Berarti urang kudu ngawawancara di antarana we dokter atawa anu nalungtik virus bisanya. Nah, ulah sampai ka urang salah wawancara. Anu saterasna nyaeta konfirmasi keur pebandingan data. Nah, salah sahiji tujuan wawancara oge nyaeta
konfirmasi ke perbandingan data. Naon maksudnya perbandingan data di dieu teh nyaeta tadi ngabandingkeun informasi anu geus ku urang dikanyahokeun jeung informasi sabenerna. Nah, ieu teh bener atau henteu gitu nya informasi teh gitu ya. Nah, kumaha carana nyaeta urang lamun wawancara saena mah henteu kenging ka hiji narasumber bae, tapi ka sabaraha narasumber ngarah urang aya berbandingan data. Contohnya misal orang hayang mastikeun ngeunaan informasi dina usum corona ieu pamarentah bakal ngabebaskeun narapidana. Tah, urang aya informasi eta. Pikeun ngabandingkeun datana, bebeneran datana, bener henteu eta data, urang ngawawancara oge ka menteri misal ka salah sahiji menteri atawa kanu terkait misalnya patali jeung informasi eta. Nah, urang bandingkeun sareng penjelasan ti anjeunna. Nah, bener teu datana gitu nya. Nah, bener teu informasina sih gitu ya. Terus saterusna urang langsung kana nu kudu diestokeun nalika wawancara. Nah, hal-hal naon wae nu kudu diperhatikeun nalika wawancara, anu kahiji muguhkeun informasi naon nu rek dikumpulkeun. Jadi urang sateu acan prung ka lapangan ngawawancara ka narasumber, urang oge kudu muguhkeun informasi naon nu hayang dikumpulkeun nya. Jadi tema lah gitu ya, tema naon nu hayang dikanyahokeun ku urang, ngeunaan naon gitu, nah ngeunaan virus corona gitu. Nah ngeunaan banjir misalkan teh. Nah, contohna urang rek muguhkeun informasi ngeunaan corona. Naon wae ya nu hayang dipuguhkeun teh? Nah, urang hayang muguhkeun jumlah korban misalkan jumlah nu maot atawa ODP, PDP jeung sajabana. Nah, urang dirumuskeun heula hayang informasi naon gitu ya. Nah, saterusna sanggeus aya tema atawa geus puguh informasi naon nu hayang dikanyahokeun urang, nu hayang dikanyahokeun ku urang, nambe urang nangtukeun saha nu rek diwawancara atau nangtukeun narasumberna gitu ya. Tah, di dieu narasumber teh tangtos kedah anu patali sareng tema tadi, sareng hal anu hayang dipikanyaho ku urang tadi. Ulah dugikeun ka ayeuna urang hayang apa ngeunaan virus corona, tapi urang jol nanya ka pelaut misalkan teh kan teu nyambung gitu nya. Jadi urang bener-bener nangtukeun saha nu rek diwawancara teh anu patali gitu nya. Anu saterusna nangtukeun iraha jeung di mana rek diwawancara. Tah kaderek saatosna urang aya tema, aya narasumber anu kompeten dina widangna, nambe urang nangtukeun iraha jeung di mana rek diwawancara. Urang tangtos di dieu kedah janjian sareng narasumber. Margi upama sagawayah urang bisa wae moal pendak sareng narasumber, bisa wae si narasumber eta teh sibuk. Jadi urang kudu janjian heula jeung narasumber gitu nya. Bade di mana sareng iraha ditangtoskeun. Saterusna nu kaopat nyusun angket wawancara. Nah, angket wawancara ieu teh nyata anu ngawengkul 5W hiji H. Angket wawancara di dieu teh nyaeta daftar pertanyaan. Pertanyaan naon wae anu sakirana ku urang dibutuhkeun gitu nya. Disusun ku saderek anu ngawengkul 5W1H. 5W1H ieu teh nyaeta syarat penting dina urang ngawawancara. Kuituna dina ngadamel warta oge nyata laporan wawancara misalkan kedah nyumponan eta 5W1H. 5W1H teh aya naon wae nyaeta naon, di mana, iraha, kunaon, saha, jeung kumaha. Tah eta teh pertanyaan-pertanyaan anu kedah disusun ku saderek nalika nyusun angket. Saterusna gunakeun basa Sunda anu bener tur merenah. Jelasnya urang ngawawancara ulah dugi ka nyiegeung perasaan si narasumber lantaran bahasa anu dipakena nyaeta bahasa anu henteu bener jeung teu merenah. Bener di dieu teh nyaeta luyu jeung
kaedah bahasana gitunya bener terus merenah merenah tadi di hatina teu ngaluarkeun kecapan anu matak nyigeng anu garihal nya. Nah tapi bener-bener bahasa anu merenah anu diucapkeun dina tempatna gitu ya. Luyu jeung tempat situasina. Saterusna nyatetkeun ngarekam informasi penting. Tah di dieu saderek anu kedah diperhatikeun teh nyaeta ulah nyatet hungkul atawa ngarekam hungkul. Margi dua-duana penting. Kunaon penting? Alasanna teh kieu. Lamun saderek nyatet, otomatis hal-hal anu dicatet teh nyaeta henteu sacara gemblong, tapi poin-poin pentingna hungkul da moal mungkin urang nyatet nalika si narasumber nuju nyariosnya. Nah, keur nyarita tapi nyaritana gancang moal mungkin urang bisa nulis sagancang eta. Jadi urang paling bisa oge nyatetkeun hal-hal anu pentingna hungkul. Tah, lamun hayang nginget-nginget deui atawa hayang naon ngumpulkeun deui informasi nalika nyusun hasil wawancaranya urang ku cara ngarekam. Nah, dina rekaman mah bakal kapanggih secara gemblong atau bakal bisa didangukeun deui secara gemblong gitu nya. Tah, tapi ulah ngarekam hungkul deui lantaran lamun misal rekaman eta aya masalah, upamana wae korup filena atawa kahapus gitu ya, urang bakal lapor. Nyatet henteu rekaman leungit. Jadi urang dina pohona poin-poin nu diomongkeun ku narasumber, urang bakal ngeblank pisan. Nah, ku kituna si catetan rekaman eta penting dua-duana kudu silih rojong gitunya dina engke nyusun hasil wawancara. Jadi wajib duanana dilaksanakeun nyatet jeung ngarekam gitu saderek. Saterusna tata krama wawancara. Nah, ieu penting pisan. Margi anu namina tata krama mah sanes mung ukur dina wawancara hungkulnya dina kahirupan sapopoe ge urang kedah tiasa ngagunakeun atanapi ngalarapkeun etika jeung tata krama. Komode ieu urang nuju wawancara. Naon wae tata krama teh nu kahiji salam. Nah, urang nalika ngawawancara urang kedah dibiasakeun ngucapkeun heula salam. Minimal pangwilujeng, wilujeng enjing, wilujeng siang gitu nya, wilujeng wengi kumaha situasina. Jadi minimal ngucapkeun wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng wengi gitu nya. Tanapi salam assalamualaikum atau sampurasun mangga bebas lah nya. Nu penting aya salam. Terus sopan jelasnya urang ulah culangung ulah naon ningalikeun gestur-gestur anu sombong ulah anu nangtang gitunya atau kecapan anu teu sopan gitunya anu matak nyigeng perasaan. Nah, ulah siga kitu. Anu saterusna netral. Ieu penting pisan utamina kanggo wartawan ya. Netral di dieu teh hartosna nyaeta henteu mihak ka salah sahiji golongan atau ka salah sahiji pihak atau ka salah sahiji individu. Tapi urang bener-bener posisi netral aya di tengah-tengah. Jadi henteu ngabela saha-saha. Urang mah salaku anu ngawawancaranya tengah-tengah teu kudu merek komentar ka hiji golongan atau ka hiji pihak nya cekap we urang mah fokus kana ngumpulkeun informasi gitu. Nu saterusna sistematis tah. Sistematis di dieu teh nyaeta dina ngawawancara urang teh fokus atanapi ngaruntui gitunya kana hiji tema. Jadi pertanyaan teh dumasar kana angket anu tadi geus disusun. Nah, kan tadi aya ngawungkul 5W1H. Sistematis di dieu teh hartosna lain kudu nyusun kana 5W1H kudu nanya teh naon heula atau terus di mana terus iraha henteu kitu nya. Tapi maksud sistematis di dieu teh bebas nanyana rek naon heula, tapi lamun misalkan urang hayang meret pertanyaan lanjutan tina jawaban si narasumber ulah nepi ka aclok-aclokan gitu nya. Jadi keur ngabahas ieu misalkan si narasumber teh jeung urang nanya ka non
pertanyaan B misalkan teh. Terus orang nanya deui, nyusul deui pertanyaan lanjutan pertanyaan A. Nah, ulah deui kayak gitu. Tapi fokus lamun keur nanyakeun perkara A terus dibahas gitu. Lamun geus beres kakara pindah gitu. Jadi ulah aclok-aclokan gitu ya. Soalnya engke bakal ngaliurkeun ka narasumber. Saterusna fokus. Nah, fokus ieu teh nyata fokus kana tema nu hayang ku urang dikanyaokeun gitu, informasi nu hayang dikanyaokeun ku urang. Jadi lamun urang keur ngabahas ngeunaan corona, misal keur ngawawancara ngeunaan corona, urang ulah ujug-ujug ngabahas ngeunaan banjir gitu. Lantaran moal nyambung jeung moal fokus kana hasil wawancarana. Jadi lamun ngabahas corona nya entos we corona gitu ulah jo ngabahas atau nanyakeun ngeunaan banjir gitu. Saterusna ieu aya wanda wawancara ya. Wanda wawancara anu kahiji nyaeta aya wawancara mandiri. Naon ari wawancara mandiri? Nyaeta wawancara anu dilakukeun ku saurang pawawancara jeung saurang narasumber gitu nya. Jadi bener-bener saurang mandiri gitu nya. Nah, biasana ieu sok dilakukeun ku wartawan nalika keur neangan informasi atau maluru informasi atau ngumpulin informasi gitu. Tah, narasumberna oge biasana saurang gitu. Nah, ieu nu disebut wawancara mandiri. Anu kadua aya wawancara kelompok. Naon ari wawancara kelompok? Nyaeta wawancara anu dilakukeun ku jelema atau wawancara anu lobaan. Jadi leuwih ti hiji lobaan gitu. Nah, narasumberna oge bisa hiji atau loba gitu. Nah, ari narasumberna mah bisa saurang bisa loba, ari nu wawancara mah loba gitu. Nah, eta disebutna wawancara kelompok. Saterusna aya wawancara konferensi. Naon eta wawancara konferensi? Nyaeta mangrupa kegiatan wawancara anu ngalibatkeun sawatara narasumber. Jadi narasumberna anu loba gitu nya. Nah, narasumberna anu loba terus contohnya nyaeta dina acara-acara TV, acara talk show misalkan ya, Mata Najwa misalkan. Nah, eta kan narasumberna biasana sok loba. Terus anu ngawawancarana mah saurang. Nah, eta disebutna wawancara konferensi. Terus bisa oge dilaksanakeun secara langsung nya wawancara konferensi ieu teh atawa bisa oge teu langsung nyaeta telekonferensi gitu nya. Jadi wawancarana bisa langsung bisa teu langsung tuh. Nah, komodo dina zaman modern ayeuna seueur pisan wawancara-wawancara anu dilakukeun henteu secara langsung gitu. Jadi wawancara teh tiasa oge dilakukeun secara langsung, panggih secara langsung atawa jarak jauh, secara jarak jauh nyata disebutna video conference. Komodo ayeuna zaman corona gitu nya moal mungkin urang ngumpulkeun narasumber dina hiji tempat gitu. Dina hiji waktu. Jadi urang bisa ngamanfaatkeun teknologi ku cara wawancara jarak jauh nyaeta video conference. Kitu saderek ya. Tah, di dieu oge dumasar kana sifatna kegiatan wawancara teh dibedakeun jadi dua. Jadi dumasar kana sifatna aya dua nyaeta naon? Nyaeta wawancara kauger jeung wawancara bebas. Ieu dumasar kana sifatna nya wawancara kauger nyaeta wawancara anu tertutup. Artina si pewawancara teh kudu bisa nyekarusiah informasi anu ditepikeun ku narasumber gitu nya. Nah, jadi si narasumber ngajawab pertanyaan-pertanyaan dumasar kana angket anu geus disiapkeun ku pawawancara. Tapi si anu ngawawancara tadi teu bisa sagawaya ngainformasikeun atawa mere nyaho atawa non dipublikasikeun si jawaban narasumber tadi secara bebas atawa secara kitu wae nya. Jadi kudu bisa nyekarusiah ti si narasumber eta gitu. Anu kadua dumasar sifatna wawancara anu kaduanya eta wawancara bebas. Nah, wawancara bebas di dieu teh hatina wawancara anu pananyana teu dirumuskeun heula. Jadi spontanitas gitunya cek bahasa ieu nama. Spontanitas di dieu teh contohna urang hayang urang teh keur nyusun
informasi atau keur ngumpulkeun informasi ngeunaan corona atau ngeunaan hiji hal lah gitu nya. Nah, tiba-tiba urang teh ujug-ujug papanggih jeung hiji jelema anu sakirana mampu dijadikeun narasumber sarta panggihna teh teu ngahajak gitu. Nah, urang bisa langsung wawancara tanpa nyusun heula angket atau pertanyaan. Jadi pertanyaanna spontanitas, narasumberna kapanggihna oge teu kahaja spontanitas. Ku kituna si narasumberna oge eh ngajawabna oge secara spontanitas oge gitu. Nah, eta disebutna wawancara bebas. Jadi dumasar sifatna mah aya dua nyata kauger jeung bebas gitu nya. Saterusna aya struktur wawancara. Nah, ieu struktur wawancara aya 3 anu kahiji nyaeta aya bubuka. Dina bagian bubuka wawancara teh ilaharna nama osok dimimitian ku salam, terus ngawanohkeun diri saha urang teh ngaran gitu nya. Terus ti mana di dieu teh lamun urang salaku wartawan ti media mana gitu. Terus tujuanna naon, terus rek ngawawancara ngeunaan naon. Nah, eta poin penting dina bagian bubuka. Jadi ulah ujug-ujug nanya gitu, tapi kudu aya bubukana heula. Tujuanna saha urang teh, materi nu rek diwawancarakeunana naon, tujuanna naon gitu. Jadi kudu aya pembukana heula. Anu kadua, eusi. Tah dina eusi ieu kakara bagian inti tina wawancara. Urang di dieu ngalakukeun tanya jawab jeung narasumber. Tadi pertanyaan-pertanyaan teh kudu ngawungkul 5 we jeung 1 H gitu ya. Satuluyna aya panutup. Nah, panutup teh nyaeta bagian pamungkas tina wawancara. Biasana di dieu urang dipungkas ku ngahaturkeun nuhun, terus minta dihampura geus ngaganggu waktuna gitu nya. Terus biasana dipungkas ku salam panutup kayak gitu ya. Kumaha saderek kagambarnya salasna mah gampil materi wawancara mah da mung sakedik gitu nya. Tiasa oge engke diteuleman deui ti rupa-rupa sumber ku saderek. Wawancara teh bisa oge wawancara engke nya aya wawancara ngeunaan pagawean upamana atau wawancara ngumpulkeun informasi eta kan kaasup wawancara keneh tapi beda tujuanna nya. Aya wawancara pikeun urusan pagawean, aya wawancara pikeun urusan informasi gitu. Nah, engke saderek tiasa milarian deui informasi-informasi kaparigelan wawancara, naon wae nu kudu diperhatikeun dina urang nalika wawancara ya gitu ya. Ti simkuring mah dicekapkeun sakieu heula dina pedaran wawancara. Mudah-mudahan engke aya pedaran lanjutan tina bab wawancara. Mudah-mudahan materi ieu pedaran ieu tiasa manfaat sasieun sabeunyereun. Mugi we tiasa kagambar naon eta wawancara tujuanna sareng sajadina gitu nya. Manfaatna cara-carana jeung struktur dan sareng sajabina nya. Hapunten bilih seueur kalapatan. Simkuring ieu ngalampirkeun aya daftar pustaka bilih saderek bade maca tina sumberna mangga dipilarian we bukuna. Saterasna simkuring ngahaturkeun nuhun anu parantos nongton dugi karengse, anu teu acan subscribe mangga sakali deui ku simkuring diemutan kanggo subscribe heula. Hatur nuhun pisan, hayu bagikeun saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangaweruh. Sakitu ti simkuring, hatur nuhun, sampurasun.